Hasil yang balik jumaahan teh mana ting atoheun si Ayang. Alah cek uti tinggali si ayah mau keresek aing mah ngajingjing kitu. Nak geus ti mana eta ngajingjing keresek. Terus jumaahan cek uti. Wah, tuluy balanya meureun Ibi. Nah datang anak aci cek uti si ayah teh henteu. Beda aing mah. Wah, Ayang ya menang milik. Alah, heeh geuning ayah tapi karingkung kieu. Lumayan gini eta lah urang teh. Menang milik di mana ieu teh? Iya cenah anu anyar pinah cenah anu beunghar. Oh, mere ieu kitu. Geuning cek uti tinggali tapi ka kieu di jerona oge. Tong pati dilamehan teuing eta teh lah beunghar-beunghar kueun. Buat ting di ditu na teh eta teh tukang nipu. Gere hutang matak pinah ka dieu oge. Ulah sok kitu cek uti ka batur teh. Ah, komo ieu geura sok anyar pinah geus babagi kieu eta teh naon tujuanna teh asa kapuji hayang ka Allah eta teh ku masyarakat. Ya teh beres salawatan di jumaahan cek uti ulah sok kitu. Heeh ngolo eta supaya masyarakat teh ngadukung ngamanehnana eta teh cicing di dieu. Padahal ti ditu na teh eta teh buronan eta teh gede hutang. Nah pernah ningali teh cek uti. Ah, geus beunang dikacirikeun atuh dan nu beunghar di dieu mah iwal abi. Laiskeun bersyukurnya ibi menang teh ieu geura. Dadahareun naon? Dadahareun naon ieu eusina mih oge meuni kacida kos tinu tahlil tinggal menikeun ka kos anu tara mangih barang dahareun. Kos nu tara mangih barang dahareun atuh meuni karek mangih nu kieu oge meuni riweuh hariwuh. Har atuh aya anu mere mah kudu bersyukur cek uti. Heuh atuh meuni kacida meuni kitu-kitu teuing ih. Sok geura cek uti dina jumaahan salawatan he leuwih kieu da bakal pada muji. Ah, abi mah geus tara nu kararitu mending keneh duitna we abi nu rikit. Barina oge abi mah da moal dibagikeun ka orang dieu. Sirik meureun nyaman hoream ngabandungan ge Urang mah bersyukur nya menang kieu. Nyaho bersyukur atuh ai anu tara barang dahar mah. Boga dadahareun kitu oge ih meuni kacida dibangga-banggakeun alabatan ti naon. Rek ka mana cek uti pan urang nyuh mie. Rek ka masjid, Tarek naon? ek nyusul berkat mah nya aing teu kabagean. Yeay, hayangan geningnya ngomong gitu teh amit-amit aing mah.